Ya Rahman ya Rahim, Allah teh nu maha welas tur maha asih. Urang disebut hamba Allah dek ngagugu saha lamun lain ngagugu Allah, tembongkeun sifat nyaahan, asihan, dedehan. Lamun nu dibaca bismillahirrahmanirrahim kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih, tapi hate ijid rujid, cua ngewa, geuleuh keumeuh, panasan, teu kaupan, cegukan, punungan, berarti lain sifat Allah nu aya tapi sifat setan anu keur aya. Weh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil mutaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih, teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur, mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya, suri tauladan nu tauladeun, figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru, nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat, nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah, ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana, teu ungut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatidah kori-koriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, bapak kiai, miwah santri, nuku simkuring dipihormat, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lembur, bapak kades, kadus, RW, RT, BPD lebe, tur LPMD, nuran cage dina gawe dititah teu hararese, sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT. Anu hormateun simkuring. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Mun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang, jawabanana hayang untung. Cobaan dagang bubur tungguan ku budak parawan, tah RT ge jajana di dinya. Da lain hayang bubur-bubur teuing, hayang panggih we jeung nu geulis. Dagang bubur nu sarupa ngan ditungguanana ku nini-nini bayi baru balsem 24 jam bubur teu payu-payu. Nah lain salah bubur, salah nu dagang. Jadi lamun dagang hayang untung, tungguan ku budak parawan bari geulis. Lamun jalma hayang tani entong nganalkeun Allah wae, da tani mah hayang hasil. Tah lamun tani hayang hasil kudu aya ikhtiar ti awak urang. Cing temang melak jagong melah, cing teh halodo heg cebor tara bang matara nyebor da aya Allah. Jadi Allah teh jigana tukang menerkeun cai gitu. Ngaran tani hayang hasil, suku kudu ngalengkah, bibit geura alungkeun, lamun halodo pek cebor gede teuing cai penat. Ta eta teh tek tarekah cara hayang hasil. Ibu gering leos ka dokter hayang cager, tah hayang cager teh butuh pengorbanan. Pan ku salaki mah di toel teh nyebutna ge horea mani. Coba ibu gering datar ka dokter, da bujur teh nyampeurkeun dokter sorangan. Gejos ditojos, geus ditojos tuluy dokter nanya, ibu nanya ka dokter, sabaraha Pak Dokter? Moal aya nu pangeunahna jadi dokter nya nempo bujur nya dibayar. Tapi ibu teh eta teh proses, hayang cager, nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Tah ari ibu bapak ngariung di ieu tempat pangaosan, sabenerna aya kahayang, hayang naon? Hayang ilmu, nu puguhna mah hayang panggih jeung urang.
Da disebut cek ibu hayang ilmu teh da kuring mah teu boga ilmu. Sabab kuring yakin jeung percaya di dieu teh aya ustad aya kiai, tak ustad setempat ieu nu ngelmuan ibu. Bisi bapak teu percaya yen ibu geus boga ilmu, urang tanya ku sararea, ibu ari ngomongkeun batur dosa? Geus nyahoeun. Ibu popolotot ka salaki dosa? Geus apaleun. Ibu ari ngomongkeun batur dosa? Mukakeun aib batur dosa, pedit ka batur dosa. Heuh tinggal tanya awak sorangan geus nyaho ilmu tak iraha deuk eureun. Jadi geuning ilmu mah nyaho ngan eta palebah eureun rada hese tah eureun jeung henteu na eureun hampura geus ngalibatkeun hawa nafsu matak teu saeutik jelema luhur ilmuna tapi ngagugulung nafsu keneh maka ilmuna ngagebruskeun kana jurang kasombongan dina hirupna. Sabab nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu mah cahaya minadzulumati ila nur, ngaluarkeun jelema tina poek kana caang. Tapi naha urang mah baroga ilmu teh dah hirup teh poek wae. Da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kiceup kieu mah kiceup baru ki hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah, geuning ieu nyieun masjid rada heubeul. Nyieun madrasah karek 5 kelas, sakelas deui can aya. Padahal kabeh umat Islam nyaho dalil infak jeung sedekah tinggal gebrokna atuh. Heueuh nya. Al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Matak lamun cahaya tina ilmu bijil, di mana cahaya ilmu? Tah kolbun salimun, dina hate nu bersih. Jalma boga harta alus hate, pan jadi raos. Jalma boga harta bari bareng jeung alus hate, pake nulung nu butuh nalang nu susah, yatim katulung miskin kabantu. Harta cicing di jelema nu alus hate. Mun harta cicing di jelema nu kotor hate, beuki loba hartana beuki sombong. Karek meuli kongkorong 5 gram ge dipake nate kuat jiga 5 kilo. Dongko. Malahan teu hareudang teh gigibrig hareudangnya ieu teh. Padahal mah supaya kongkorong kadeuleu ku batur. Gelang teh dieu nepi ka dieu, kuat dikebut-kebut. Ieu abdi mah, ieu abdi mah. Aing mah lamun aya jelema kitu dipek-prek ku mik dah. Keur naon harta dipake alat kasombongan, bari tungtung hirup mah sarua, nu beunghar maot nu miskin maot, tungtung mah sarua, boeh warna bodas, matak tong sok ngabeda-beda darajat manusia, sabab manusia darajatna lain ku harta, lain ku pangkat, lain ku kakayaan. Darajat manusia mah gumantung eusi hate nu saenyana. Heueuh well. Jelema boga ilmu alus hate, beuki luhur ilmu teh da beuki tawado atuh. Ngaran-ngaran tawado teh batur dianggap lebih alus batan urang, batur dianggap lebih hebat batan urang, batur dianggap lebih berilmu batan urang, sehingga ilmuna teh bakal mampu ngajianan batur lain urang nu hayang diajian batur. Kitu atuh nu boga ilmu mah lain diadu-adu ilmu teh dipigawe henteu ngadun hagur gerpas ya masjid kosong wae asa riweuh. Tuh. Lamun jalma nu boga ilmu bari tawado boro-boro kolot budak leutik ge dihargaan. Pan budak leutik teh nyaho Quran henteu, apal hadis boro-boro, pangajian tara, salat ge bujeng-bujeng, tapi nah budak pasea pabaeud-baeud 5 menit pakaleng-kaleng. Padahal teu apal Quran, teu apal hadis. Coba ieu nu geus kolot kieu. Quran nyaho, hadis apal, pangajian osok, salat leket, boro-boro pasea jeung dulur jeung batur jeung tatangga jeung baraya, ibu boga kakeheul ka salaki saminggu teu dioloh ku duit mah hese cageurna. Jadi geuning maca Quran maca hadis teh karek ibarat cai nyakslak kana daun tales sasieut teu napak. Nah ari budak teu apal Quran geuning napak aya nu dijamin ku Allah penciptaanana di budak. Naon eta? Yuladu alal fitrah. Budak mah disucikeun dina hatena, matak nu mahal teh suci hate. Kahartos. Punten da ieu pangajian lain ku dihargaan jelema lain ku tiung. Tiung saragam, baju saragam, keur nanahaun lamun hate teu saragam. Tah nu make saragam mah juga hayang balik ngadenge kieu teh. Tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli, tah nu hese mah nyaragamkeun eusi hate, matak sok sing saragam eusi hate. Urang dieu teh cenah bejana 2 RW, saragamkeun eusi hate, nyakolahkeun teh ah urang mah kitu moal ka SD, moal ka SMP. Di dieu aya pasantren MI ngaranna dididik agama, abuskeun kabeh ngarah teu kaeusikeun. Saragamkeun eusi hate teh genah teu lamun kitu.
Da saragam baju jeung saragam tiung mah enteng teuing tah saragam hate nu hese mah. Ibu gak ngareneng awak soal babari tah ngareneng hate nu hese mah. Awak ngareneng hate teu ngareneng da bubar ti ge baceo di jalan atuh deukeut jeung si eta ku bau kelekna ieu itu. Nah awak mah ngareneng ngan hate nu teu ngareneng. Bapak berjamaah di masjid ngareneng awak ngareneng ngan punten ari teu ngareneng hate mah da eueuh arti. Ngareneng di masjid berjamaah ari hate teu ngareneng pan bubar ti masjid ge ngocobrot ngomongkeun salat batur. Nah hanya salat si eta mah diutak-utak atuh bae we. Maka jeung kudu ngomongkeun salat batur berarti urang keur salat neuleuh si itu euleuh. Matak yeuh saragamkeun teh eusi hate. Sabab darajat manusia mah gumantung eusi hate. Ieu teh nu hadir di dieu teh kabeh ge palsu. Beuki nyeri disebut palsu Pak. Ieu teh nu hadir teh kabeh ieu teh nu hadir teh palsu eta. Sagelis-gelisna ibu make make up make blush on shadow ongkos sesengitan komo aya kuring kabita sacongo buuk demi Allah teu kabita. Nah kuring teu kabita kuring sadar ieu mah palsu. Dan nu aslina ibu mah lain ieu atuh. Anu wayah kieu cicing di imah jiga kumaha ibu? Daster merengkel, kameja ngalek-lek soek, huak hiuk bau kelek ta eta aslina ibu mah. Matak paingan urang teu kabita da ieu mah penuh dengan kepalsuan atuh. Nana gerhana asli palsu. Pelebah mana kuring palsuna ceramah jiga nu heueuh. Nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah. Pan ibu teh karek lalajo ceramah kuring, can lalajo bageurna kuring. Karek nongton ceramahna teu lalajo bageurna mah. Sedengkeun kamunapekan lain keur batur saha jalma nu munafik antara omongan jeung pagawean patojaiyah hukumna munafik keur dirina matak tong jauh di jugjug anggang di teang tong nyeduh ka langit bisi lamokot kana diri tong loba nyalahkeun batur awak urang ge boga kasalahan sarupa jeung batur. Weh geuleuh atuh dah. Jadi ukuran urang teh. Ari ngomong jika nu heueuh nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah lamun ibu hayang apal aslina gampang. Tinggal panitia naik ka luhur panggung sae ceramah teh Asep kedah kitu. Yen urang teh kudu nyaah ka fakir miskin salira majigana lain bereun lain atuh mobil boga sawah boga imah boga lain bereun. Ku sabab kitu cik panitia teh ku sabab salira lain bereun ieu mah deuk ngagugu we papatah salira kudu nyaah ka fakir miskin kumaha lamun amplop moal dibikeun. Kumaha ceuk kuring naha panitia make jeung moal dibikeun pan ceuk salira kudu nyaah ka fakir miskin urang bagikeun we nya ka fakir miskin nu aya di dieu kumaha ceuk kuring lain tata di telepon atuh hanas datang. Geuning palsu Pak. Nu beunghar asli palsu deuk ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding kabeungharan urang jeung batur boga imah 2 urang hiji pan panas ku imah 2 sertifikatna kabangkeun mobil hiji batur 2 atuh hayang boga mobil 2 enteng BPKB na kabangkeun ngan eta teh keur melaan kapalsuan imah 2 mobil 2 hareupeun batur gaya toong geus sisirah ngebuul tiap bulan setoran. Persis we seperti ibu babara katakan ari isuk teh pan poe Salasa Bang emok nagih. Tamatak ieu teh seuri teh palsu sebenarnya. Aduh. Tuh, keprok teh eta nu boga hutang teh nu keprok. Jadi geuning urang teh keur melaan kapalsuan hirup teh. Saha atuh nu aslina? Lamun ibu hayang apangih jeung jelema nu asli disebut hamba Allah. Ari hamba Allah teh ngahambakeun diri ka Gusti. Nah kadang-kadang urang mending ngahambakeun kana nafsu, ngahambakeun kana dunya, ngahambakeun kana jabatan, ngahambakeun kana ilmu, ngahambakeun kana kadaek. Atuh ngahambakeun kana kadaek asa aing pangdaekna, ngahamba kana ilmu sombong ku ilmuna, ngahamba kana harta kumed ku hartana, ngahamba kana jabatan silih siku jeung baturna lantaran mung dicokot jabatanana. Weh hamba Allah mah lain kitu pasrah hirupna ge. Kuring nana gerhana dek aya nu ngulempek henteu ge kajeun kumaha Allah we abdi asli teu hayang teu embung aya nu ngulem bae eueuh kitu nanaon rek payu pek henteu ge kajeun
Saujratna we ti pangeran mangga Gusti ari salira percaya ka abdi mah mangga pasihan abdi ilmu malah mandar abdi teh hoyong we ilmu teh nyurup jeung nyerep kana diri lahir jeung batin abdi sehingga ilmu teh teu munape ka awak abdi kitu Pak. Dari hayang Madinah teh dibere jadi stres Pak. Nya palsu urang. Jalma nu disebut hamba Allah disebutna innallaha ma'ana. Hirupna geus bareng jeung Gusti. Lamun hirup geus bareng jeung Allah sifatna bakal niron karena sifat Allah kahayangna bakal kahayang Allah kaputusan ge bakal kaputusan Gusti. Ibu dek piknik geus mayar 1 juta jam 12 peuting yeun comro jeung misro saking ku capek gubrag heula cenah rek istirahat heula nungguan RT nyamper karalak nah dah hudang teh jam 8 atuh ku RT ditinggalkeun amek teu Bu amak duit lapur ini henteu kurumuy salaki datang pan dicakar bebengok maneh lain ngahudangkeun pan aing dek piknik kumaha ceuk salaki naha atuh ari mah lain naha-naha duit lapur RT gelo sugan mah duit dicokot aing teu milu tuh ngamuk Pak sabab ibu teu apal naon nu bakal katincak jam 8 cicing na kursi bari ngahuleng cetrekeun TV di SCTV aya berita bus dari Cianjur ti kusruk kana Walungan maot kabehanana dek amek moal sing istiqomah ai amak teh atuh cara Allah nyelametkeun manusia kadang-kadang nyawa urang jeung 1 juta mahal kena nyawa dibanding jeung 1 juta keun lapur duit asal awak salamet tuh nya matak jalma nu samerah ka Allah mah tumarima ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot lag-lag nu aya. Nah, da Allah teh mah uninga kana kaayaan hati ibu, da moal sanggup ibu dibere kasep jeung beunghar. Hiji galak timuru, WA loba dipariksa, telat balik dicarekan. Awet rajet boga salaki kasep jeung beunghar mah, coba jeung nu petot dek balik heug teu kajeun. Malahan teu balik saminggu teh ngadon di telepon, yah moal uih, moal sok we 2 tahun oge di dinya kitu. Aya hikmah di balik eta matak manusia ngaranna hamba Allah geus dek narima karena aturan Allah aturan manusia maka hayang ai kahayang sumberna nafsu hajat pan ai kahayang Allah mah panganten lalaki aya panganten awewe aya wali aya saksi aya ijab kabul anggeus ya Pak teu matak susah teu matak ngajual tanah heuda eta atuh hayang nabeuh dangdut entong nuding Allah deuh malaikat joget hayang dangdut kahayang diri bajidor kahayang diri wayang golek kahayang diri singa Depok kahayang diri kuda renggong kahayang diri jiga we nu nya bunga eta ngahajatkeun budak 2 poe beres hajat da jebleh di juru masjid atuh ai abdi geus jumaahan teh sok loba heureuy ceun teh kunaon Kang kamari joget dina bajidor akang hajat ayeuna ceuri kieu cenah ustad bubar hajat gede hutang kumacek hate lebok kahayang make jeung nuding Allah teh dalamun manusia ngagugu kana kahayang Allah ngan sakadar butuh 5 panganten lalaki panganten istri wali saksi ijab kabul angeus Pak bener heueuh kusabab urang mengagugu kahayang diri matak tungtung narugi jeung kaduhung nafsu badan anu katempuhan bongan manusia ngagugu nafsuna lain ngagugu kahayang pangeran well poho rumah tangga awut-awutan jadi rana ngora-ngora budak jadi korban tong nuding Allah dolim urang teh kasalahan urang diseret-seret ke Gusti Allah saha nu kudu disalahkeun ibu garoreng adat cacak-cacak pamajikan dibere duit leutik narima nu gede nganuhunkeun kasalaki hormat tilawat kasaluhureun hormat kasahandapeun nyaah amis budi jeung parangi alus basa jeung carita ngeunah boga pamajikan kitu lamun pasea tara adu glajer da moal ragrag talak salaki ge da ieu mah ku ngalonyengna ya lamun amok teh ngaran sato kalaluar pedah salaki teu usaha 2 poe ngecebrekna si bagong ngajedog wae si bagong pan salah kita kasih geng disebut bagong tuluy nyamperkeun naon mamah nyebut bagong berarti sapeuting aya HS jeung bikangna atuh pan budak teh jadi nanya mamah bagong bapak bagong ari abdi nya anak begu saja ragrag talak budak korban nu dituding Gusti Allah lain Allah nu salah urang nu goreng ada
coba lamun nafsu dipicen adat diteuneun bijilkeun sifat Allah Rahman jeung Rahim nyaah jeung asih bawa-bawa salaki teu usah teh aya nu karasa amak ka salaki tah wirid ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran nyata amak ka salaki entong ngaran sato nu kaluar wirid nu kaluar amak kasalaki bari hohoak subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek saeutik yasin pan salaki teh nyampeurkeun bari maca ayat kursi bapak da disangkana jurig cai nu asup gebro duit 2,5 juta tinggal temalan bari cawel sadaqallahul adzim pasea moal duit menang budak teu korban rumah tangga anger itulah fungsi manusia nu bareng jeung Allah matak manusia nu bareng jeung Allah hiji sifatna leungit amarahna leungit nafsuna diganti ku sifat mutmainnah perkara nu matak ngajongjonkeun dina hirupna rada hese nah jelema salat jeung Allah cantang tuh nah jelema salat jeung Allah cantang tuh Bandungan geus bubar salat para katangtang berketengteng asa aing pang salatna geuning lain jeung Allah jeung sombong nu kitu patut tak ieu pangajian nah jeung Allah teu percaya teu asli Pak nah ieu pangajian jeung Allah demi Allah teu percaya lamun ibu hayang apal pangajian jeung Allah isuk ayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh ngan punten nu ceramahna ulah kuring kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka ronghok ieu tuh geus sadar berarti ieu pengajian teh lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran we hayang neuleuh jelema anu na TikTok balikeun kana awak kuring nana gerhana eta ceramah jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh awakna pengajian geuning hate mah suudon kitu kacau ieu jamaah garoreng hate hirup ngulem acan mayar acan geus nangtukeun moal datang hari ibu damang jasad pengajian ceuli pengajian panon pengajian geuning hate mah suudon lamun kuring ceramah teh dibayar tuluy teh datang catat ku ibu berarti kuring ceramah lain jeung Allah jeung naon atuh tujuanana adalah duit geus doraka hirup kitu patuh teu era ku Nabi Muhammad Pak Nabi mah beres ceramah di bahanan doma aya nu bager jelema teh ka Nabi mahanan doma ya Rasul abdi mah hoyong hadiah we ka salira naon doma ditungtun ku Nabi teh di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk Nabi hayang anjeun kantenan ya Rasul kanggo modal juk tungtun doma teh rezeki maneh milik kuring jadi milik jeung rezeki beda Pak ibarat bapak nancelebkeun cau eta teh milik bapak nah geus asak dibikeun ka urang tuh milik bapak milik rezeki urang dibawa digemol ayeuna teh ku abdi teh kana dus meureun eta gada ngadongeng heula atuh da meureun da can katempo dusna oge atuh dibahankeun ku bapak teh eta cau teh kana dus dibawa ku kuring panggih jeung nu ngarona dibikeun ku kuring ka nu ngarona ternyata milik bapak rezeki kuring ceuk bapak datang ka ditu mah milik kuring rezeki nu ngarona jadi cantang tuh pamilik nu dipiboga ku urang teh cantang tuh nu urang cantang tuh bener tuh mata kuring mangga ibu bade ngulem nyata cenah teu gaduh artos wios da moal mandang duit nyata emak teh bade ngulem ngan teu gaduh acis cing teh iraha ibu tahun 2025 punten tos pinuh lalu cek ibu pertanyaan atau wios lamun ceramah tadi dibayar wios ngan kudu umum son tong dibayar hadroh tong dibayar opieun tong dibayar tuh ieu ta panggung tong dibayar panggung tong dibayar pan ari umum mangeunah ari ieu mah son dibayar urang teu keadilan teh kebagi seluruh rakyat Indonesia atuh har kudu adil hirup tong sok sabotase mana atuh jelema nu bareng jeung Allah teh mana hayang panggih mata kampura filosofi baju kieu teh ieu teh filosofi kudu era bapak teh baju kuring biasa calana kuring biasa ngomong ge ngomong biasa nah kuring mah manusia biasa lain manusia luar biasa matak datang ka dieu teh kudu keprok udah kalah asa diadukeun jeung japati kuring mah manusia biasa
ngaran-ngaran manusia biasa kuring jeung bapak teh sarua, kuring jeung ibu teh sarua, bener salah osok, daek kedul osok, halus goreng jelema mah biasa, bener osok, salah osok, daek osok, kedul osok. Nalika ibu keur daek dicarek ku batur ge da keur daek ingki gue tak ye kakenaan keur daek. Coba isuk aya rutinan nah sakieu jamaah aduh 10 nu 2 api-api ngompol mantog gue aral dipikir-pikir matak urang keur daek ulah coba-coba ngomongkeun batur kedul balik ka kedulan ka awak urang tanya urang ge pernah ngalaman kedul jiga batur matak batur kedul tong sudah diomongkeun da urang ge pernah kedul jiga batur nalika urang salah tuluy daek bener geus bener tong ngomongkeun jelema salah da urang ge pernah geura eureun nyaritekeun salah batur da urang ge sok salah jiga batur geura eureun nyaritekeun kedul batur da urang ge sok kedul jiga batur teh urang teh batur kitu atuh eta ladang ngaji teh matak lamun hayang nurutan ka Allah sifat nu kudu aya ngawujudna bentuk ngajirimna jinis ngaji teh pan kitu ngajinisna dirina ngajinisna rasana ngawujudna bentukna ladang ngaji teh ngajirim dina jinisna ngajinis dina rasana ngawujud dina bentukna ladang ngaji teh kudu ngawujudna bentuk awak. Lamun ustad ceramah kudu bager isuk teh kudu geus nolol kata tangga subuh teh maneh euy besi teu boga beas urang boga saentik bikeun kitu atuh ladang ngaji teh lain nu kumed beuki kumed nu pedit beuki pedit nu tara ka masjid beuki cadu nu sok nyarekan batur anger nah da bubar ti teh didenget teuing ustad nana ganeng aing kitu. Jadi kesan pangaosan teh balik ti dieu teh pan ditanya ti marana ngaos jeung saha nana gerhana kumaha kitu we rame geus we nepi ka teu robah-robah hanya sebatas judul ramena sadio matak pek urang robah eusi hate lamun jelema geus bersih hate innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Allah sifatna ge bakal sifat Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rajak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'id ya Mudil ya Sami nepi ka ya Sabur gerasok tong loba teuing hiji ya Rahman ya Rahim Allah teh nu maha welas tur maha asih urang disebut hamba Allah deuk ngagugu saha lamun lain ngagugu Allah tembongkeun sifatnya ahan asihan dedehan lamun nu dibaca bismillahirrahmanirrahim kalian nyebat asma Allah nu maha welas tur maha asih tapi hate ijid rujid cua ngewa geuleuh keumeuh panasan teu kaupan cegukan punungan berarti lain sifat Allah nu aya tapi sifat setan anu keur aya weh rag-rag we jelema teh jadi keur nyamar jadi jelema ari eusina lonok nyamar jadi jelema ari eusina lonok pan lonok mah kanu koneng milu koneng kanu hejo milu hejo kanu hideung milu hideung hareupeun ibu ngomongkeun batur tak ibu eueuh ibu nu diomongkeun alah ari wujud jelema hatena mah lonok genah urang deui mah disebut lonok teh kan babarakatakan ya teh seserian teh yang serikeun batur ibu teh ku rumasanya kitu. Mentak lamun jelema cari cing tiluan eueuh we saurang nah dan duaan juga mungkin si itu benernya si eta abang geus boga kongkorong gitu urang teu boga gedong batur boga gedong tuluy amek kanu boga gedong eta mah panas urang hirup teu maju batur maju tuluy keheul kana majuna batur eta mah sirik jelema nu panasan jelema nu sirik sabenerna keur nyiksa awak sorangan nyieun neraka di alam dunia di akhirat menang neraka ti Allah di dunia nyieun neraka pan neraka teh panas heueuh diri karerab ku harta batur diri kapanasan ku milik batur padahal manusia samilikna sarizkina sarij nama ge jeung kudu panas kuno batur da ku panasna urang kanu batur moal matak jadi harta batur milikna urang ade batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli mobil muntaber batur meuli sawah geblus ka rumah sakit batur nyeun gedong modar nyiksa awak sorangan matak hirup manusia nu bareng jeung Allah narima kana kodo jeung kodarna kuring nana gerhana ari geus ku Allah ditangtukeun jadi mubalig mah mana merek pi mubaligeun da eueuh di kopeah henteu geus gamis boro-boro
sugan ngangsar gitu udang henteu sugan tasbih diceklan bujeng-bujeng tapi kun payakun Allah kudu jadi geuning jadi cobaan RW isuk mah udang sing badag gamis sing ngangsar tasbih ceklan kumaha ceuk ibu eudek di ulam ceramah moal kumaha ceuk ibu aduh RW anyar tobat tuh jadi takdir lain ayana baju Pak tapi takdir mah aya dina lauhil mahfud nu geus dicatat ku Gusti Allah 4 bulan najero kandungan sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa tah dina 4 bulan ku Allah ditiupkeun jodona patina bagjana cilakana Allah nu maha uninga matak manusia tong sok nyanyahoanan karena takdir batur jodoh 40 hiji can meunang tong riweuh tong riweuh otak BG bapak-bapak anu umur 27 damang cenah Pak Ustad alhamdulillah nya cenah abdi ge damang alhamdulillah cenah pun bojo ge damang kuat hayang nyiku nama mama pun bojo abong aing acan teh jempe we teh kudu nyigeung perasaan teh komo di lemur lamun abdi ngahadiran akad pernikahan cinta sing sakinah mawadah warohmah peletuk teh eta bapak-bapak nu yuswa 75 lain kitu cenah iraha dek nyusul nyeri teh kana hate ngan untung da Allah memang lawankeun ka jalma nu sabar mah tara ngalawan abdi mah da lamun ngalawan ka kolot pan doraka antep we kumaha bibirna isukna aya nu maot abdi milu ka kuburan nganterkeun palebah keur dikuburkeun bapak eta cicing gigireun ditepak ku abdi Pak iraha dek nyusul nonyok teh ka aing teh jodoh pati bagja cilaka geus jadi aturan Allah matak manusia tong sirik ku kamajuan batur tong sirik ku harta batur tong sirik ku pangaboga batur tong sirik ku kaayaan batur semakin urang sirik semakin benci ka batur maka sumber kabencian jeung batur ngaranna panas jeung sirik jeung panas lain sifat Allah lain sifat manusia tinggal teangan musuh Allah nu sanyana iblis maka jelema nu panasan keur caricing jeung iblis rujit atuh da ada saking ku diri keur cicing jeung si eta pan kadang-kadang dulur teh akur jeung dulur tatangga teh akur jeung tatangga baraya teh akur jeung baraya jug geuleuh we jug rujit jug cua jug ngewa maknya ari hamba Allah anu dikukut sifat batur hamba Allah mah nu dipiara teh kudu sifat Allah atuh asa kampura nyaahan deudeuhan asihan nulung nu butuh nalang nu susah nyaah ka jalma sangsara resep ka budak yatim kitu sifat Allah mah geunah ya ceramah loba nu ungeuk ngarti meureun teuing ngarti teuing kasigeung ketang paduli teuing jalma nu bareng jeung Allah moal muncul saeutik-eutik acan sifat sombong moal naha apan sombong mah sifat setan iblis teh deukeut jeung Allah teh deukeut ibu pakieu-kieu jeung Allah teh iblis teh bahkan jeung malaikat wawuh iblis teh Quran katalar iblis teh hadis ka aji salat ge panglekat-leket tahajud ge mineng tapi nah iblis teh jadi kakasih Allah sabab iblis boga sifat hiji sombong kuring leuwih alus batan Adam iya nu datang tahajud mumual gerasa Quran teu katalar hadis teu ka aji pangaosan ari daek maca Quran ge eleh ku HP ai sombong ti bareto bawa iblis teh guruna ieu maka hartos ya teh naon rek dia dipake alat kasombongan sok naon kagelisan gitu make jeung kudu sombong geulis da geulis mah 30 ka handap 30 ka ditu mah eueuh nu ngaran geulis pan ieu teh ibu teh baheula mah bentangna Cianjur ayeuna mah bentang teu ketit-ketit acan kieu lamun bener kagelisan abadi geus nini kudu geulis ning ieu mah henteu pan baheula mah aduh ditutup ti hareup sieup ditempo ti tukang pikabi taun ti gigir nu ti ka leungit kumaha we biola Arab pan ayeuna buheukeuk kieu geus robah boga budak hiji gomelis 2 cumentil 3 pakusut 4 abut-abutan boga budak 5 poho kana dangdan budak daeg abah kabeukahan kasus nomor hiji teh beak ku sorangan salaki mana lakope kana tabang da kaseredgeun hayang ngarobah pan awak genut hayang ngarobah padahal jelema nu bareng jeung Allah malain kudu ngarobah kumaha atuh tumarima awak genut bae tarima we cirina salaki nyenangkeun dipoto teh entong nyangeyeng kieu ieu mah dipoto teh nyarang ngeyeng cinta kunaon ibu nyangeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu ngaranna teh
aya dina foto langsing aya pelebah papangi juga drum nu di jalan matak naon lamun tumarima dalamun jelema teu narima kana awakna mah hampura bakal loba ngarobah leos ka kantor desa senam 2 tahun geus senam teh pan lain langsing kalah kebeuki meber udah beres senam goyobod comro misro liliwetan ongko toong salah ki beuki meotan mikiran hutang urut baso geus hirup manusia nu tenang mah nu tumarima bulu panon geus ponok antap pan ai bulu panon ponok ieu mah ngeunah kucap kicep ki hampang tuh ibu ieu mah teu narima meuli 300.000 eluk-eluk ka luhur atuh nempo urang teh kewajiban nu berat kicep balik teh dieu teh pan ieu teh lain urang dieu wungkul marawa motor lin gelebug angin badag atau bulu panon coplok nilep duhanana tikus rukana solokan kakara didinya sadar ya Allah lain Allah dudut bulu panon tong sok repot atuh tarima we jelema nu sangsara narima kana kasangsaraan jadi sabar jelema beunghar narima kana kabeungharan jadi bager ari kun payakun Allah geus takdirna kitu mah moal aya nu bisa ngahalangan Pak 1000 jelema ngahalanganana gerhana ulah jadi penceramah tapi kun payakun cek Allah kudu jadi nu 1000 ngadon gering pikir Pak naha mikiran takdir batur teu sadar kana takdirna well mata hirup mah ukur disebut hah oh kudu kadinya bener jamaah di dia kuat protes ka urang sok kacida atuh nama kejeng cicing di dinya batur di darieu teh ori da jiga nama nu di dinya mah pan di madrasah jadi dek nunutan moal katempo dek gagayem moal katempo aman cenah euy di dieu matak lamun ustad rame tuluikeun kira-kira teu rame urang hees ternyata rame ju protes ka dieu arek di dieu geus di darinya lieur sok manusia mah tumarima kana takdirna Gusti keur naon mikiran nasi batur ka lieur-lieur nya Bu teh deui cenah salira kadinya cenah di dieu teu katinggal kitu uih we atuh jog uih we aral atuh da hirup teh ternyata ukur disebut nanagerana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan dasar rudi disebut ustad teh kunaon kuring mung disebut ustad sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad pagawean geuleuh cua ka batur rujit ka batur geuleuh ka batur nah sifat saha sifat geuleuh jeung rujit ka batur paduli teuing dek nepi ka TBC ge Pak cenah ceramah kieu mah loba nu kasinir bodoh caritana urang teh disebut ustad ari ustad depan warasatul anbiya pewaris nabi ai nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud sok ngacung di Cianjur aya nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun memang di dia aya ustad nu bareuh rupina sanes tahajud eta mah asam urat we Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun saha Nabi ayeuna ieu ustad cenah penta jam tangana dibikeun moal suudona geus 2 kali si teas hate sia ku keukeuh eta hate tah ibu teh dijebak ku kuring jam tangan kuring dibikeun moal cek ibu teu sadar kana awak sorangan apalna teh kana kagorengan batur we jam tanganna dibikeun moal balik kana awak ibu lamun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal tah legleg sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun matak batur teh urang teh batur matak pek syariat alusan torekat pigawe hakikat rasakeun makrifat ge kudu ngawujud bongan Islam boga syariat torekat hakikat makrifat syariat sing alus salatna di Al Azhar alus salat
Saha nu bakal ngalusan salat? Ustad nu aya di dieu. Tanyakeun Pak Ustad, rukun syarat sah wudu kumaha? Terangkeun ku Ustad. Pak Ustad, rukun syarat salat teh kumaha? Terangkeun ku ajengan di dieu. Keur naon kikituan? Deuk bersyariat ngarah alus dina salat. Geus alus dina salat diajar alusan hate. Geus alus hate diajar diajar alus rasa. Geus alus rasa diajar alus akhlak jeung pari pola. Sampurna salat teh alus bacaan salatna, alus ucapan salatna, tara nyigeung ka sasama. Matak jelema salat mah teu mungkin ngahina batur, teu mungkin ngaledek batur, teu mungkin nyaci batur, teu mungkin ngagogoreng batur, teu mungkin mukakeun aib batur. Alus bacaan salat, kudu alus ucapan saenggeus salat. Tah eta mah lain ceramah batuk eta. Alus bacaan salat, kudu alus ucapan saenggeus. Tong ngabisani kana kasalahan batur, Pak. Bapak teh pan boga 7 turunan. Bapak salat cantang tuh anak bisa. Anak salat cantang tuh incu. Incu salat cantang tuh buyut. Buyut salat cantang tuh jangawareng. Jangawareng salat cantang tuh udeg-udeg. Udeg-udeg salat cantang tuh kakait siwur. Kakait siwur salat cantang tuh kakait katel. 7 turunan nu kudu dijaga ku urang. Nah ari urang nempo turunan batur ngomongkeun ai turunan urang teu dijaga pan rada gelo teh. Kade tong gaul jeung budak si itu bedegong balonyos teu sadar urang boga budak leuwih bolonyos tibatan itu kumaha ceuk itu lebok. Tong sok ngabisani karena kagorengan batur nu kudu ku urang dijaga turunan urang kade boga anak boga incu boga buyut boga udeg-udeg boga kaget siwur jeung boga kakait katel teu kudu lalajo kagorengan batur awak urang ge jagaeun diri urang. Hate ayeuna rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri bingung batur bingung kitu beledug. Pan agama mah jigan heueuh babari ngomong dina agama demi Allah ibu. Mun aya tetangga dipangnyanungkeun kumaha papatah ibu kana dipangnyanungkeun nyai sing kuat sing sabar kun bae da aya zaman nabina ceuk ibu teu sadar kumaha lamun salaki ibu nu nyanung geuning pae. Heeh ya. Keheul atuh da. Matak umat Islam geus lah tong jadi umat Islam nu sifatna komentator loba ngomentar batur ada sorangan teu migawe capek hirup kitu. Teu balik jadi kades teh cobian 2 poe ku jadi kades bengek tah. Matak antep Pak Kades cenah jadi kades pek deuk 2 periode deuk 3 ge Pak Kades pek saseubeuna. Nah, apan kades mah pamimpin, ngaran-ngaran pamimpin mau ngamuk gejameta pamimpin bagianana. Di dieu teh aya Pak Kades lamun penting ieu aya maung antep Pak Kades cenah gelut jeung maung. Da urang mah yakin kades gelut jeung maung nu meunang. Urang mah rakyat, urang balik ke keur naon gelut jeung maung. Matak ripuh jadi pamimpin. Aduh ampun ya. Nah, da hirup mah ukur disebut pejabat teh karena ayana rakyat. Jadi pejabat karena dicoblos rakyat. Jadi pejabat eueuh rakyat hampura. Moal jadi pejabat tanpa rakyat lamun aya pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk eureun rakyat saci anyur tong nyoblos jadi pejabat moal matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat. Nah moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat ulah ukur alusna kampanye sebaing dina kampanye jigan demi rakyat demi sejahtera rakyat geuning kanyataan mah bebengok sia nu sejahtera rakyat mah mana nu sejahtera warana duel wungkul hayang dieuneuk-euneuk pager meureun demi rakyat manehna mah batuk saeutik ka Singapura da bari ulin coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit paribasa pinuh ruangan weh maleke ratu alah ampura katukangannya aing teu sopan ampuranya kumaha atuh da bingung geura ku urang naik kadinya kalau loba janji eueuh bukti loba baos nyoros tanpa buktos demi rakyat
jeung rakyat mah teu ngawakilkeun joget namanya mah jeung jaroget atuh. Rakyat mah teu ngawakilkeun sare der babengok maneh mah atuh kerapat hees dek sare mah geus we jadi rakyat heuh Bu hayang dieuneuk-euneuk pager meureun sadil atuh da rag-rageun darajat teh nana gerhana ge sarua bisa ceramah di ieu tempat teh kudu ngahargaan ibu nah da jamaah eueuh mah urang rek ngomong jeung temok anger we kumaha ceuk jamaah matak abdi mah ka jamaah teh tara nyarekan bisi geus bosen dek balik jung bisi ibu dek gagayem pe ngarah teu kurang ta awak teh namahan kiloan bubar pangajian teh pe dek sare mangga dek balik jug dek ngadenge mangsa bodoh henteu ge teu nanaon nah ibu teh raja Pak kuring teh hampura sakadar jelema nu dititah aya nu dititah mah kumaha ceuk nu nitah bener urang moal ngamak moal dek baralik yuk atau we baralik kabeh mah genah ceremangan sakedeung da bayaran mah anger atuh Pak dan nu rugi mah lain kuring panitia nya tuh asli matak sok sadar darajat manusia lainna pangkat lainna harta lainna kageulisan da geulis mah enteng tinggal meuli we skincare ka bedag beas henteu banget bodas ngan awak begung nepi ka nyiksa maneh eta hayang geulis skincare ka beuli glowing ai punuk renge manggeus tarimakeun nyata mama da kulitna hideung mangsa bodoh atuh da Allah ge bakal ngutus lalaki nu resep kanu hideungna mana bukti itu teu burung para rayu cing teh mangna kawin jeung hideung genah nama geje genah bangsat ge teu tulus cing teh naon urusan bangsat jeung hideung lampu pareum jam 11 peuting bangsat datang pamajikan ngadon seuri pugu bangsat ngagajleng asa disampeurkeun huntu eueuh beungetan aya hikmah mata geus hirup tinggal tumarima jelema nu bersih hate jelema nu kosong hate punten ilmu nage ikro bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca ku anjeun dua ayat nu berbeda hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna dua ayat Allah nu tercipta alam dunia disebutna sok baca alam kudu era ibuku hayam mah kabeh manfaat buluna jadi kok daging na sumber gizi nogna sumber vitamin tikotokna eukeur aduk atuh tulangna pan ieu kaum sebelah sagelis-gelisna ibu geura sok cobian we enjing-enjing ngenog tuluy dagangkeun di warung batur bangkrut ibu warung batur tikotok hayam karungan 15.000 loba diteun kuring jara di haji naon usahana ngajualan tikotok coba bawang geura sok tuluy ibu ngenog teu deun tadina bawang da garing bawang da teh jeung hayam urang geus eleh Pak nya jeung doma maruk teh eleh urang jeung doma eleh doma ngencar nu dicokot daun sampe coba manusia lapar daunna didudut sampuna dirabut beutina didahar kulitna digoreng atuh pagerna dilek-lek kapangeh kuno bogana dikadek eta jelema nepi ka kitu-kitu teh nya doma nyieun anak hareupeun batur daekeun jang ceklan bikangna ku bapa sere jaluna eta daekeun nyieun budak hareupeun umum coba jelema nyieun budak dina rungkun naon beda atuh jeung bebengok doma ibu paingan budak lahir jeung oe-oe teh lain oe-oean geuning embe-embean cicing teh keneng keur mapatahan ieu dina rungkun nyieun budak asa riweuh asa leuwih ti doma nya da eta kagoda demi cinta pret cinta nahawan teu langgeng cinta mah jika nu heueuh keur bobogohan mah jatuh ti tajong ge kumaha ngomong kamu sakit coba geus kolot kieu jatuh ti tajong tibatan ditanya sakit ngadon ngahwak neuleuh atuh eta batu eta cokor memelu wae riweuh pamajikan teh dicarekan naon teu katinggal kubok balangkeun bokna atuh sok aing kuloba protes kudu kadinya tuluy kieu aduh mau ke jeung kieu
Naon ya teh naon maksudna? Urang mah hayang kieu teu berlaku ke urang mah kieu mah teu berlaku. Cinta tanpa uang mah sangsara bro. Lain aya nu wanter urang dieu engko jeung kieu cenah ka abdi po. Ngan untung urang pinter mungah hayang kieu. Naon tanu kieu? Wah, moal kagoda ku cinta urang geus bosan. Wararadul wungkul cinta eueuh duit mah anger riweuh. Makan cinta itu keluar air mata. Makan nasi, makan udah inum nage cai susu jag awak. Ya. Alah. Da tilu atuh cinta nu sejati mah tilu Pak. Cinta nu sejati tilu. Hiji cinta Allah ka hambana, dua cinta Nabi ka umatna, tilu cinta inung bapa ka anakna. Kabogoh jeung kabogoh mah prek waradul wungkul. Ibu ge sarua gede bohong. Mun di apelan teh geuning anak teu ngarokok seep ceceh kumaha cek ibu ieu we ceceh abi heula baheula keur bobogohan coba ayeuna bapak teh udah ditanya nah apa teu ngarokok seep ceceh kumaha cek ibu eureun batur ge TBC teu abadi eta nyarane kana harta aya beakna nyarane kana jabatan aya eureuna nanagerhana nyarane kana viral aya redupna ibu nyarane ka salaki ge aya maotna hayu nyarane mah ka Allah taala nu langgeng abadi salalawasna. Dek naon kuring nyarane kana viral bisi aya nu hayang viral kop mere tah teu hararayang naha mah geuing teu hayang ripu sok wayah kieu kudu ngocobrot di Cianjur waktuna hees ieu teh nya beger ge hese bener Bu jelema viral mah beger ge hese. Pernah nyobaan ngabojeng awewe kuat gujrul di salah lemur aing kuat era euy. Aduh nana gerhana nu TikTok ngabojeng awewe na kudu doma ieu meh. Da urang ge lalaki atuh aya kahayang mah. Lamun ieu barudak hadroh keun can viral nikmati. Nah geus viral mah riweuh. Keur dahar bieu ge pan. Karena gedek nyot ngiring di petenya atau kasunut irung jeung ara raneh di jelema teh teuing meureun pedah kuring kieu meureun mun urang diudang digamis di sorban mah jiga anak umat teh jeung langsung narangtung wilujeng sumping al mukarrom kanu diudeng mah coba ka urang saja jalan well lain bawel nyeri suku ka 7 peso teh dia dararatang ka imah panitia panyata marenta doa da lain nyungkeun dipoto cek ustad aing nani aral dok ngopi hese udud hese ngopi hese haben nih kudu kitu duh lain ya nu seuri kuat ngeunaheun kieu jigana sinen eta mah tah seurina teh aya nadaan tah nu kadua baca alam sok baca alam paingan Cina beunghar da maca reungit Cina mah maca reungit jadi we obat nyamuk beunghar bangsa urang meuli obat nyamuk Bang Emok teu kabayar ngalegleg obat nyamuk hah aing mah asal lieur bangsa urang bangsa batur datang ka laut nempo budah lautan jieun kerese bangsa urang meuli kerese keur ongkek bener ya kumaca geuning ikro bismi rabbikal ladzi khalaq pinter maca Quran teu bisa maca alam dina agama alus ngan ekonomi seuseut pinter maca alam teu bisa maca Quran ekonomi alus ngan dina agama eueuh kabisa bisa jadi harta boga tapi sombong tuh kitu sok deuk maca naon deui sok hileud ku ibu baca hileud pan loba jelema sieun ku hileud tapi hileud cicing puasa 30 poe ganti kulit lolo jangjang ngaranna kukupu jelema ngewa kana hileud tapi resep kana kukupu talada ngaji teh kudu kitu imeh mun hate rudet jadi henteu nu pedit jadi bager nu kedul jadi daek tamatak ieu ladang muludan isuk ieu masjid bakal pinuh subuh teh demi Allah tah lamun bener mah robah hate
lamun engke nu subuh ukur 2an naonan ke kieuan anger we 5an eta ge aki-aki bari niupan mik unggal subuh gitu eling ngomat unggal subuh teh mus da teu areling wae atuh umatna muslimin muslimat hayu orang berjamaah salat maghrib ayat meureun subuh subuh aduh ampun ya kudu aya pengganti tak keur kolot teh asli takbiran barudak ngora teh ieu barudak ieu hadroh sok kembangkeun ibu hajat ulem budak urang disunatan ulem sok kembangkeun ulah ulem nu jauh wae nu deukeut kembangkeun ngarah maju da ieu nu jauh mah keur naon di ulem oge atuh da asal lieur nu jauh tak ustad tong ulem nu jauh wae nu deukeut geura sok berdayakeun nya tuh aing mah bisi bapak hayang ngoping nya biar abdi kieu nu deukeut ulama ustad jawabanana sarare ampun nah Pak Ustad tuh nu make baju koneng tuh nyebut sare teh kieu weh kieu lamun itu nu make baju koneng maot antep tong ditahlilan antep weh cenah tahlil sorangan antep karunya itu cenah capek cenah cangkeul cenah seserian tong seuri atuh kene batur nu seuri ibu cangkeul mah jamotro ya kalah beuki cangkeul aduh teuing da abdi mah beda jeung batur asli Pak abdi mah jigana merek penceramah nu paling beda teuing atuh da urang ge teu ngarti can kabita urang mah ku gamis acan hayang hate mah ngan can kabita nah mahal heueuh bener 1,5 juta talung ka meja kieu 150 jadi Mata kuring mah baju biasa celana biasa ngomong ge ngomong biasa da manusia biasa mau nurutan ibu ngomong ge Indonesia lamun bentes awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur teu ecreg teh awas jangan main sisi solokan palid keh kurumuy akhirna ti kota weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu baleg mondok sunah nu bener mun Indonesia nu bener lain pacampur-campur teh sedih Umi abi pek tadi carek dek manggil Umi dek abi silahkan ngan kudu istiqomah ulah keur loba duit Umi abi pas ai palebah pas ya cucungik sia si eta mah lieur hirupna teh edeh eta seuri aing mah asa panggil dina curug seuri kitu teh aduh baca alam hedek maca orai setahun sekali ganti kulit ngan ngaran anger orai paingan ngaji urang teu bentes-bentes ngaji urang teu robah-robah da pangajian urang mah jiga orai kumaha pengajian jiga orai ganti kulit tapi ngaran anger orai pengajian teh ganti tiung ganti baju ganti majelis ganti penceramah ganti tema ari hate teu ganti-ganti orai sok garanti atuh si hate teh dah hakikat ibadah mah lain nu katempo lain nu kadenge hakikat ibadah mah nu karasa pertanyaan anak pengajian ibu geus karasaeun ku tetangga lamun anger ngocobrot ngomongkeun batur mah berarti ladang ngaji teh teu karasa atuh teh aduh kesindirannya paduli teh yang lebok aya tuh si itu tuh ganti geura sok hate keheul atuh dah tuhnya ayeuna rek balik omongkeun nah si eta cenah balik atuh bae meni power ibu-ibu aduh panonna teh ku peka-peka teuing hah saha lain suudon menerka ngan aya beda saeutik teh nah atuh kuring beda jeung batur jawabanana bisa yang apal
kunaon kuring teu make baju kiai. Nah berat Pak, kuring mah rumah saja jadi hansip moal bisa make baju TNI. Hansip mah hansip we, make jeung sok gaya make baju TNI. Menang di lembur make baju TNI, menang. Ngan ini ka kota ditewak. Nah jadi TNI kajajaden. Urusan baju mah bebas. Libasu taqwa teh lain baju ieu. Libasu taqwa teh lain baju koko, da baju koko mau menang Cina. Tah libasu taqwa mah bajuna hate tong goreng ka batur, tong geuleuh ka batur, tong cuak ka batur, tong ijid ka batur, tong panas ku milik batur, tong karerab diri ku harta batur. Eta baju nu sanyana teh. Aduh. Kalau we tiung aing ngecebrek ngomongkeun batur wae. Tiung ngaguyupuk teu kaur batur salah, bibir teh kuat galing ngomongkeun batur teh. Haral. Tiung ngaguyupuk karena gosip barareuki, tiung ngaguyupuk ka salaki popolotot, tiung nu mana nu dipake karek tiung kaena geuning can ditiung eusi hatena. Aduh, bapak-bapak ibu bisa yang apa sok toong eta kuat gigian lemok gitu. Bacaeun alam teh baca. Awak ibu gepek baca, awak ibu halis tibareta nepi ka ieu aya halis manjangan. Nah itu jelema riweuh ku halis geus alus kero ganti ku patlot balik teh dia pasea jeung salaki leungit hiji pan repot teh mikiran halis. Aduh da ustad ge barareda ibu anya tak mamah hayang ngulum ceramah teh nu bari curhat mamah dedeh ulemna mamah dan aa curhat dong iya dong ibu sok bebeja mah saroge abi mah burutnya teu usah. Pek omongkeun ka mamah dedeh kitu ah. Mamah hayang ngulum ceramah teh nu pinter ilmu sejarah Gus Muafik bagianana ti Jawa. Mamah hayang ngulum ceramah teh nu keur viral jeung tukang enteh Gus Miftah. Mamah ngulum ceramah hayang nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip. Mamah hayang ngulum ceramah teh anu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Abu Yamuhyiddin ti Sumedang. Mamah ngulum ceramah teh hayang nu naon hayang nu viral hayang nu jiga ojek online urang. Mamah ngulum ceramah teh hayang anu lentong Aagim ti geger kalong pan Aagim melentong saudara-saudara yang budiman alhamdulillah Aa bisa hadir di Cianjur ya. Bagaimana ibu senang berjumpa Aa ya, ibu senang tapi Aa yang kurang senang. Nah geus kalolot kieu. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang, orang kurang berzikir kurang tenang, dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Aa sadar ini bukan panggung Aa, tapi ini panggung Aa Nana. Jadi Aa mohon pamit bisi karunya ka panitia kudu ngamplop kaduaan balik ya. Jadi Aa gimana lentang mau ngulum cara mana yang nu bari nyanyi Roma lain Roma kue Roma irama tah dakwah nate Roma mau bari nyanyi. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Eta cek Roma tungtung lain well mah urang, cek Roma mah lain well. Hatur nuhun. Mata Roma Irama Dede. Mata Roma Irama jadi penyanyi dangdut disebutna ge raja dangdut. Eta teh sejarahna tina labuh, Pak. Labuh tina panggung keur leutikna. Lamun Pak Kadesnya anu tadi sambutan pernah labuh tina panggung. Gubrak.
aduh tah calon pemimpin Roma mah gubrak aduh meureun eta lamunna gerhana jadi kenek alus Bandung tuh Cianjur dua deui meuj jadi kenek teh lamun Roma jadi kenek ti omongeun Bandung Cianjur dua deui dengan urang dia bari heureuy Al-Fatihah ngadon diajak tawasulan dina beus ibu kepan jadi saroleh teu loba ngadenge ceramah teu nyaho Quran teu apal hadis tapi pan ukuran soleh keur ibu mah nalika salaki capek ibu jadi hiburan nalika salaki nutah ibu ngagugu nalika salaki hayang sare ibu geus siap kasolehan ibu teh di dinya cing teh ibu nah hatara pangaosan tapi ibu mah soleh wah seneng ngadengar radio macing teh naon urusan jeung radio lagu Roma Irama istri solihah setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan cecing atuh tong ngajak sorry hese perhiasan dunia bapak-bapak ibu-ibu tuh belah ditu kieu cenah ngomongna kuat kadenge pisan ku cili abdi teu sangka cenah nya nana gerhana mah keur kasep alus sorakna isi itu talamun belah dia bapak-bapak lain gitu kuat kieu ngomong ganeng pek da aki-aki ge dakwah sambil bernyanyi wujud ki damba embong pak dompak tungtung emok pak dolim pak dompa cong cek cong pak cung cek tung cok cek cok cek cok cek cok cek cok cek cok cek emok cek cok cek cok cek emok cek cok cek cok cek icik kiwir cek cek kunaon ku nyanyi barudak ieu sholawatan didangdutkeun kunaon eta dakwah secara nada pek engke teh dangdut leungit sholawat nyampah hanya sebuah metode jadi ulah pi omongeun wae maraban hayam ge beda antara Cianjur jeung Bandung mata pernah pan kuring di ulum ceramah di dieu dibere hayam pelung dan datang ka ditu mah teu bisa kongkorongo cing teh nah ada ieu teh hayam teh di Cianjur mah alus kongkorongo si horeng tina marab da urang Cianjur mah marab hayam teh kieu tuh kur titi mata hayam teh alus kongkorongokna aya datang ka Bandung pan wah oh nyinir minantu pada minantu teh usaha mitohana ngamuk ka hayam kur tetetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gegeran minantu tah teu bisa kongkorong teh kunaon dicekek ku minantuna mata geus ah pak entong mere hayam pelung deui teu bisaan kongkorongok di ditu duitna we lah hanya beda cara nya tak ieu muludan pan muludan teh geus jadi kebiasaan urang disebut budaya kadar eta dulur urang nu di Persis nu di Muhammadiyah tara muludan tong digeunggeureurkeun bae we da dulur urang keneh Persis salat urang salat Muhammadiyah salat urang salat nabina Nabi Muhammad kiblatna Ka'bah atau salatna ge sarua 17 rakaat kadar eta mulud jeung henteu rajab jeung henteu terserah kahartos ya lain haban gelut jeung urang asara riweuh nah si eta mah cara muludan atuh bae mun sabab menyampaikan cinta itu henteu kudu sarua Pak urang mah cinta Nabi dengan mengadakan seperti ini disebut meeling kalahiran Nabi bisa jadi batur cinta ka Nabi lain ku cara kieu ku cara sodako ku cara infak nulung nu butuh sarua Pak tong riweuh tong pasea wae ya Bu da urang ge muludan tuluy can tangtu sebenarnya pan aya Nabi teh lahir teh tanggal sabaraha Nabi teh lahirna teh
12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah. 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah. Brang sok mengpeng aya musik sok abong nini sok tiktokan cing atuh kibu maneh teh dalin bajidor teh inung sahanya ieu kumaha inung Pak Ustad teu ing teu boga inung ieu 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramayana Sayyid Abdullah. Sok ibun 12 sing ecreg jeung musik lain antara musik jeung nyanyi teh pi omongan wae hirupna teh yai rudat sing pas 12 Rabiul sok bapaeun sok ulah tegeg wae atuh pas sok 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah. Mieling kalahiran Nabi malamun judulna mieling kalahiran Nabi geus secara mate geeusan naha make geeusan apaan mieling kalahiran pira ku teh eling-eling 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah. Aya nu leuwih penting tibatan eta lain sakadar mieling kalahiran Nabi tapi urang ge kudu sadar kana akhlak Kangjeng Nabi muludan haben aya akhlak Nabi eueuh di urang naon hartina ieu muludan Allah huhuy yuk atuh urang lalajo akhlak Nabi aduh akhlak Nabi mah keren ibu asli akhlak Nabi mah keren beres ceramah di bahanan doma aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk Nabi heuh kok rezeki maneh milik kuring tapan ieu ge nana gerhana teh bakal di bahanan ieu demi Allah geus ngaharebos panitia ka urang teuing naon teuing beas meureun teuing naon ngan biasana mah ti Cianjur mah beas jeung amplop. Nabi Muhammad ceramah di bahanan doma di tengah jalan aya nu menta ku Nabi dibikeun nana gerhana andai kata dibere beas jeung duit pegat ku ibu belah ditu maka abdi deuk neangan lawang ke belah dieu dipegat di belah ditu urang mah deuk neangan pemuda jang cing teh aya jalan anu nomor 3 aya cenah kapal ditu deuk ka ditu pegat deui ku ibu deuk ka belah dieu 4 penjuru dipegat deuk nepi ka subuh aing cicing di dieu daripada lapur eta. Iya teh nana gerhana penceramah nepi ka teu nyoko jeung teu nyuku jeung akhlak Nabi Muhammad kuring komo ibu nya berat ladang muludan teh lamun deuk dibawa kana akhlak Nabi innamal buistu li utamima makarimal akhlak temaku Quran laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun urang mah teu dicantumkeun dina hirup. Nah ari jungjunan urang Nabi Muhammad ini ka masjid di juru kota Mekah aya nu lolong bari Yahudi ngaledek pagaweana teh tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul eta Nabi ngadon nyampeurkeun nanya pan lapar anjeun cing ibu lamun dicarekan ku batur eudek nanya lapar moal deuk dikumaha tah lamun ibu dicarekan eta ladang muludan kuat teu cager-cager. Nabi Muhammad dihina, dicaci, dimaki, tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo, tong deukeut jeung Muhammad tukang sihir. Nabi nyamperkeun lapar anjeun. Nya heuh lapar, kuring boga roti. Wal dihuapkeun ka saha? Ka Yahudi anu lolong bari kafir. Geus seubeuh ngomong deui anjeun pemuda alus ngantong deukeut jeung Muhammad teu tukang sihir. Nabi teu lemek teu nyarek 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Ieu muludan deuk mealing kana akhlak hayang nanya urang ka ibu lamun ibu barang mere ka tatangga ngaledek ibu deuk mere deui moal alus ladang muludan teh teu euy alus mending baralik ka ditu kuring nanya ke bapak lamun bapak barang bere kata tetangga ngahina bapak lalak dasar bebeakan dek mere di moal pak marukan orang dek percaya
akhlak Nabi anu eueuh di awak urang matak muludan keur urang teh penting. Nah mah kejeng penting deuk mengenang akhlak Nabi susuganan sasiereun sabeunyereun aya diterapkeun awak urang ka dina kahirupan. Bener Bu? 15 tahun Nabi ngantunkeun maut. Abu Bakar bertanya, Aisyah naon sok dipigawe ku Nabi saenggeus subuh masihan tuangeun kasaha tuh anu di juru kota Mekah nusok hina nya nyurucun cai panun Abu Bakar jungjunan kuring nepi ka akhlak ieu teh dibeja-beja mana rotina Aisyah ieu dicopot keur ngomong tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo tong deukeut jeung Muhammad jelema gejul Abu Bakar kapancing emosi roti dikieu-kieu dilelepkeun kana bahamna lop atuh puguh si eta keur nyebutkeun Muhammad jadi eureun Muhammad yubah saha cenah ieu ngamek Abu Bakar nah halayu nu biasa nah kumaha nu biasa mah ditatap jeung diusap ditanya lapar jeung henteu na lamun lapar diparaban lamun henteu ditungguan sabarna bebeakan nah ari bebengok maneh jang digeblus wae kana baham kumaha ceuk Abu Bakar kuring mah lain nu biasa nah saha nu biasa dibejakeun Muhammad jungjunan kuring Nabi kuring kabayang teu 15 tahun dicaci Nabi teu ngalawan ketika mendengar bahasa Muhammad nyuh harita keneh kana lahunan Abu Bakar ya Abu Bakar kuring deuk asup Islam kabita ku akhlakna padahal anjeunna teh kuring teh lolong teu nempo tapi nyaci jeung maki ka anjeunna tapi anjeunna teu nampiling acan itulah akhlak nu kudu ku urang dipieling saenyana ade lain wel mikir imeh hiji tah cing nu kadua atuh akhlak nu kahiji wae teh katurutan cing nu kadua atuh Nabi Muhammad ke masjid di tengah jalan anu nyeblok kunaon ku tai onta gur Nabi diseblok ku tai onta uih deui karompokna ku Siti Khadijah ditaros ya Rasul nah uih deui aya nu nyeblok kunaon ku tai onta kumaha ceuk Siti Khadijah ibak deui we ku sakitu ge moal katurutan Pak naha uih deui teh ka masjid aya nu nyeblok kumaha ceuk ibu ngajengjing bedog Pak jog kira-kira isuk anu nyeblok kampleng we Pak ku bapak cacang jelema gelo kitu mah ngahina ka bapak teh ustad teh tokoh masyarakat maknya kuat diseblok ieu tah geus palalaur hate urang beun gampang kapancing kuno perkara nu kajadian geblus ibak deui Nabi Muhammad init deui diseblok keneh init deui diseblok keneh kaopat kali Nabi cicing heula ka mana nu nyeblok nepi ka ditungguan datang ke masjid ditanya ku Abu Bakar ya Rasulullah kunaon telat jawaban Kangjeng Nabi simpel sumuhun telat Abu Bakar teu dibeja-bejanya padahal kafir itu mun ceuk urang bongkarnya coba bapak nah telat ke masjid da moal 7.000 di masjid rada gelo euy di jalan budak Karang Taruna nyeblok ka aing kumaha ceuk DKM serang euy gelut teh di jalan asar poho kana gelut teh gugulung teh nafsu berarti urang mah ari Nabi mah diaping wahyu urang mah jujur wahyu dibaca ngan anger nafsu lebih gede batan pangaruhna tibatan wahyu mata keukeuh nafsu deui geuleuh sedil geuleuh jeung sedil teh kitu tuh beres we ngaimaman Abu Bakar ngaharebos ya Rasul aya nu udur saha Abu Bakar itu bumina nu nyeblok hayang nanya ke bapak-bapak lamun bapak diseblok tuluy dibejaan ku DKM euy nu nyeblok maneh gering deuk kumaha bapak jaipongan di masjid teh eta teh dorakati aing teh moal teu kitu merek kieu mah atuh da Nabi mah henteu kitu dijaga aibna ditutupan kasalahanana oh udur Abu Bakar nya urang longok yuk dilongok nu nyeblok dilongok di jalan depan ngacungkeun saha di antara urang nu boga duit leuwih nah dan Nabi mah metode Nabi nempo nu gering mere heula ka karani mere heula ka kara ngadoa ayo urang mah ngadoa mineng mere henteu jadi Nabi mah kieu Bu Nabi mah mun aya nu udur teh sabaraha poe anjeun gering ku bahasa kuring we nya sabaraha poe anjeun gering 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 kumaha ceuk Nabi yeuh ku kami digantian keur ngagantian ongkos-ongkos bisi maneh isuk teu bisi can cager eueuh keur dahar tah keur daharna 200 dibere 500 pudegdeg atuh ngabeukahna hatena babari teh cagerna teh geus kitu tuh kakara didoakeun mana nu karasa ieu dekul we ngadoa tuh Nabi coba ieu ieu mah tong boro-boro ibu RT jeung RW RT gering RW ngalongok teh bejana gering oi
kumaha cek RT pan jelema gering apa ngap-ngapan heeh RW sabaraha poe 3 poe geus ka dokter geus beak sabaraha 300 eta RW ngadon pidato sing kuat sing sabar kon bae ujian RT yuk nempo we assalamualaikum kabayang teh eta RT genokna kumaha cek RT rada gelo eta RW teh hayang teh karasaeun ku dirina tah aya bahasa hayang teh karasaeun bener isukan teh teh gering eta RW da RT teh ngadak-ngadak cager ngan cager lain ku duit ku dendam ingking ban aduh RW bejana balik titen urang gering heeh RT sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 pidatona sarua sing kuat sing sabar kon bae ujian yuk assalamualaikum kumaha cek RT di jalan lebok tah hiji-hiji jadi aya pagawean Nabi nu teu kapigawe ku urang matak urang mah salat zakat saum ibadah haji tong waka dicantel-cantel ka sawarga naha megejeng tong waka dicantelkeun ka surga sabab salat urang mah hese husuna zakat urang ge hese benerna ibadah haji urang ge balik ngan sabatas hayang disebut hajina jadi urang ka surga teh ternyata lain ku amal urang kunaon atuh ku syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Nah urang kikieuan teh ngarepkeun nembongkeun umat Nabi ya Rasulullah abdi teh umat anjeun mana cirina sahadat salat zakat saum haji urusan surga mangga Gusti nyangakeun kahardos bener ya salat zakat saum ibadah haji eta teh ciri keislaman engke Nabi neneangan ummati umat kuring mana ngacung ibu abdi ya Rasul tika jauhan mana cirina sahadat salat zakat saum haji ciri salamet panggihkeun kita Nabi teh jeung jelema nu ngap-ngapan di mana di lautan darah bari hanyir ongkek tuluy ngeluh ke Nabi teh nepi ka nyurucud cai panona nanya ka malaikat tah ieu mah babrajab baenya bisi teu ngulum abdi bahas we ayeuna 2 tema disakalikeun anjir wani piro apa Nabi teh tumanya malaikat saha itu nu dilalap-lalap dina lautan darah kumaha ceuk malaikat umat anjeun Muhammad nah umat kami nu kumaha eta umat kami nu kumaha nepi ka ngeluk tungkul saking kunyaah ka umat hayang melaan eta Kangjeng Nabi kasih jelema eta pan di dunya mah sia teh kageuleuheun saha eta teh atuh malaikat sok bejakeun umat anjeun Muhammad nu kumaha kalakuanana anu nulungan tapi nyakek beheung batur ongkoh nulungan tapi beheung batur dicekek nu kumaha nu kieu ye nyai bisi maneh teu boga duit datang ka emaknya kumaha disadiakeun 10 juta ngan dina sabulan kudu jadi 11 juta rentenir lamun di dieu aya nu kitu iraha euy dok oron euy mun teu oron narek modar kigituan hanya wayahna we banyak naon manfaatna ngarentenkeun gedong boga sawah boga maot kaduhung Pak nama gejeng kaduhung Allah nanya ti mana harta dipake naon deuk naon jawaban sok matak bisi di dieu aya nu sok ngarentenkeun iraha deuk eureun haben nu kigituan ngadorakakeun batur teh ngeluh Nabi teh nangis lol deui Pak aya nu ngadaharan daging bangke buyatak jeung bilatungan di daharan ari daging alus dikatuhu diarantep Nabi teh ngeluk tungkul aduh malaikat saha eta umat anjeun Muhammad nu kumaha cicing Pak ulah kasiniran ari daging bangke di dahar bari buyatak bilatungan ari daging alus diarantep saha eta malaikat umat anjeun Muhammad pan Nabi teh keur neneangan umat anjeun Muhammad nu kumaha eta ari pamajikan diantep ari ublag dikeroyoh ibu-ibu palabangadeng eta juga ngaret ka belah dinya ngan untung kehalangan ku temok lah ari pamajikan rasiko ge di 4 ai kabonon si eta mah yai bari mahal ari bapak oh ya kieu teh 1 juta jeung penginapan
Wah, bahaya keceplosan. 1 juta wayah kieu teh Bapak. Nyapanya 1 juta wayah kieu. Eta mah sieun ku pamajikan dedek ungeuk kan. Duka can duka can. Wah. Nu cicingna teh handapun tangkal caringin wayah kieu geuning. Lamun aya tiap lalaki datang teh check in begitu. Cing teh sabaraha 1 juta aja. Cing teh kumaha lamun boga 2,5 kayak boga salat subuh. Di mana? Di kebon buncis. Keur naon aya nu kitu diladenan bari dirasikoan nu puguh henteu dikawin. Nah, di pamajikan sorangan rasiko kuat di 4 empet. Tuh. Ngadahar daging bangke buyatak jeung bilatungan aya pamajikan diantep aya nu kitu dipigawe. Mun di dieu aya nu kitu irahadeuk eureun. Deuk seubeuh deuk teu seubeuh pamajikan urang keureuy teu kudu meuli sate di jalan bisa digubug jeung gerobakna teh can hese nyieun samarana suuk kudu alus. Nah da urang ngomongkeun sate kapan aya bahasa budak ngora ayeuna talu meuli sate cenah euy daripada meuli doma gitu. Sebab doma mah kudu di kandangan jeung di paraban. Coba meuli sate teu butuh kandang teu butuh parab. Cukup 1 malam 1 juta di penginapan bari nyewa. Ngan datang polisi mah ditewak sararea tong kararitu. Ceurik nabi teh Pak. Heuh ieu mah keur ngagunukeun dosa jelema. Lawal deui pan jalma teh ditempo ku nabi teh saha eta Abu Bakar? Abu Bakar. Saha eta malaikat? Nu kumaha? Wah, ngadagoran sirah. Jebrod sirahna didagor muncrat otakna kucur getihna tapi aneh Pak nang napal deui habek deui napal deui habek deui saha eta malaikat ceuk malaikat teh umat anjeun Muhammad nu kumaha nu wani-wani ninggalkeun salat keung euy nu wani ninggalkeun salat Muhammad nepi ka protes nabi ka Allah ya Allah bisa teu kuring mere sapaat ka jalma-jalma kitu. Saking kunaon eta nabi protes saking kunyaah ka umat teu manang dosa jeung dorakana ceuk Allah teh umat anjeun mah bakal ka surga ngan syarat hiji dibere sapaat ku anjeun kadua deuk digodog heula nya lumayan digodog di tempat eta teh sapoena teh wah leuwih ti 3.000 taun teh Pak matak ulah sok sombong paduli cenah hayang asaana aing neraka sapoe kitu. Neraka sapoe di dunia 24 jam pan di ditu mah heubeul nabi akti karep matak urang mah hayang husnul khotimah salamet dunya salamet akhirat ku sapaatna Kangjeng Nabi bari aya proses ciri di awak urang sahadat salat zakat saum haji ngeusan capek jeung cangkeul nyeri suku jeung bareuh atuh da jeung katojos peso atuh da apa 2 jam. Pokoknya tak jadi hoyong 2 jam deui hoyong di Katubu 1 moal aya nu nyarek pek we pek urang mah urang baralikeun we antap cenah sorangan di ke jam 2 pek edeuk masa moal aya nu nyarek kumaha lamun urang nyerenteng sanu rek halangan pek hayang nepi ke jam 1 mangga ibu we sorangan keun urang mah urang baralik ibu keun nyang cenah ibu mah dirinya nya sok dengekeun ceramah teh ieu tihang listrik teh nepi ka hayang nepi ke jam 1 surah paur hah calik heula wa hah naon calik aku mah urang nu cenah mah urang deuk diuk deuk henteu tong sok perhatian teuing lah geus karolot ka salaki perhatian ibu mah lain ka ustad teu perlu diperhatikan ku nini teu perlu aduh hoream dar mah urang diuk nya cek urang ge bogoheun ka urang teu sudi teuing ai ka salaki nu memunang tung teh calik tara coba ka ustad calik heula geus tong saperhatian teuing hoream hah nya da geus kolot atuh da urang ge hoream ai ka kolot mah diajak sare jeung kolot mah ngaron batuk atuh diajak sare kudu ngabalsem maneh haben cara rape Pak GPU mau teh beak 2 losin Allah ampun ya Allah sok ibu
jam 11 mah cukup urang teh jeung hareudang deh. Bener panas Cianjur teh ampun ya Allah. Tapi sapanas-panas Cianjur moal aya nu leuwih panas tibatan Cianjur. Naon eta lamun urang bobogohan ternyata akhirna dikawin batur. Tak eta mah leuwih panas batan panas na hawa Cianjur. Aduh. Bener hareudang sakieu mah enteng lah ditahan we. Tapi hareudangna nalika urang bobogohan itu nabuh dangdut urang kudu datang. Waduh hareudangna nepi kana mun-munan ibu. Weh. Gesan sakitu nu kapihatur. Dedek rek ngiring. Ya budak teh apet tuh. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paraluhna nu kasuhun meninggal di pamrih hampura nu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawangna kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang si gotaka. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.